dulu kan. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masa Abi Haikal, habis serangga rencangan, akhirnya pada wawancara anu namina Ustadz Happy Effendi. Dia ya Muhammad Nasib Amdena, absen 20 genap. Kami abdi Abdurrahman Rias absen ini. di Haikal absen 22. Nami abdi Cidana Cahani absen 7. Nami abdi Nabila Sikopa absen 28. Nami abdi Gina absen 14. Jadi ayeuna teh abdi sareng rancangan bade wawancara Happy Effendi anu ayeuna nuju aja lambat masjid ieu. Nu namina Masjid Al-Multazam. Udah. Yaitu namanya adalah Ustadz Happy Effendi. Lalu lahirnya tanggal 19 Januari tahun 1976 di Bandung, dan agama pasti Islam ya. Lalu istrinya adalah Ibu Andi Mulyani, dan beliau alhamdulillah hari ini sudah mempunyai 4 orang anak, dan hobinya adalah off-road. Ustadz Gawawinya off-road ya hobinya. Lalu alamat beliau di Sindangraya, Bandung, Jawa Barat, dan akun medianya Ibu jangan lupa di FPFI di untuk membersihkan waktu. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan wasiatnya kepada Pak Ustaz. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Sedap menuju wawancara. Mungkin nanti Ustaz harus nanti FB atau ayeuna hungkul Ustaz. Happy Effendi. Kita tadi Digabung di orok di Lawil Mahfud gitu. Diganti jadi Don Yuan gitu. anu sajengna tinggal ngawitan iraha Ustaz ngawitan dakwah ka masyarakat luas. Di ngawitan sieun yen maot teh aya. Sajengna naon anu janten rasa Ustaz pancen jadi jalan dakwah di ayeuna. Karena yakin aya hirup sanggeus maot, yakin aya akhirat sanggeus dunya. Yakin kabeh bakal ditanya jeung dihisab. Sajengna manawi teu kaamatan dupi Ustaz teh salami ieu gumuna ka saha. Guguruna nu utami ka Rasul, nu kadua ka para sahabat, katilu ka para ulama anu nuturkeun Rasul jeung sahabat. Selalu Ustaz dakwah pengalaman naon wae anu harus kalaman bisa. Oh, batur. Biasa di mengatur. Menang amplop, dibahanan oleh-oleh, dipitnah, pengalaman di kaya, dilauskan, tidak ada hidup yang lurus. Life is never flat, dinikmati aja, disenyumin. Mun penghargaan naon wae anu ditambah. Oh, udah ke rumah itu mah, kayak dinding. Ya penghargaan mah saya disehatkan kok Allah, berikan kekuatan yang paling ujiannya serat aja. Tadi ya, mun Agim kan aya membina pesantren DP. Sadaan ngabina pencegahan iman. Tapi Ustaz ngira manawi aya lembaga anu dibina teh. Kayak tahfidz Quran, yatim, rumah singgah, rumah anak jalanan, pesantren PAM, majelis tato, dan banyak lagi yang lainnya. Upami anu paterasaan anu seperti sektor Ustaz. Naon teh?
anu berjasa pisan kali Ustaz aya. Oh, my mom. Ibuku. Asana kunaon Ustaz? Baik. Asana kunaon? Maya urang mun we indung urang. Karena ge jelema mereja tina beuteung mah. Kumaha pendapat Ustaz ngeunaan generasi muda zaman tua kita? Melang pika keungeun. Mun teu bau jeung agama. Kemudian amutan Ustaz, naon anu jatuh kekirangan di generasi muda ini? Karena dua ngaji. Loba main game. Ustaz di zaman tua ini kan tantangan generasi muda teh kanggo jasa istiqomah teh sareng Lampung sareng sosoro ngejar agama teh kalitan sareng Tapi sadaya ge sudah sadar dan organisasi teh karasa pisan ku ayeuna. Nasihat Ustaz ameh ka rezeki Ingat Allah, ingat mati. hubungan sama dengan politik kan ya? Ya. Kumaha aya strategi ka dunia politik? Mual cina politik memudahkannya. Salaku generasi muda kantorsna sedaya ngakadewan cita-cita. Kesa kawantar kumaha carana Ustaz? Sing dekat yang Allah menjadi wajibnya. Allah ada, masalah tiada. Mungkin aja pertanyaan Ustaz. Ya. Menawi Ustaz gaduh rencana karena sekali dakwah ke sekolah-sekolah, mudah-mudahan terserah memotivasi kumaha cenah. Oh, program itu terus berjalan lama. Namanya dakwah on the street, go to school. Di dakwah jalanan masuk ke sekolah. Dan itu masih dari kayak lagi masih berlangsung. Insya Allah suatu ketika kita ketemu di sekolah. Amin. Bentar sedikit wae. Siap, barakallah. Sukses ya. Hai guys, jadi Abdi sekarang ada rencana terus ngawawancara Ustadz Tia. Apunten videonya ngan sakedeung sabab Ustadzna aya kajian. Hampura pilih aya kalepatan. Takpan deui dina videonya salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.